Mang Acil Gentra Suara dina acara Dongeng Sunda. Wow, siap nyokot caita. Jang namaan si Patmi, jang si Biro. Gawat, lain ngahulang kitu sia, jika buuk menang mabuk. Ngadenge Japra nyarita kitu, si brewok langsung ngajengkat. Anu dipimaksud arek nyokot cai. Tadi lagi geus datang deui bari nyekot cangkir anu dijieun tina awi. Barang geus deukeut, maksudna merek diasongkeun cai ka Japra. Kadenge Japra ngagoak bari jeung mangku awak Patmi, anu geus eueuh nyawaan. Atuh si brewok teh ngarandeg anu tadi narek ngasongkeun cai ge. Ari nempok kalakuan Japra seperti kitu mah. Gek si brewok teh diuki geureun Japra, bari anger leungeun mah nyekel cangkir anu dieusian ku cai keur nginum. Pok Japra teh nyarita. Setan alas, saha mangkeluk anu geus maragatkeun nyawa di aing. Patmi, yeuh, Patmi. Kitu cek Japra, bari ngaguyah-guyah awak Patmi anu geus oreg kabeh. Nempo kayaan kitu Japra jadi buringas matan, untuk kekerot pereup dikepeulkeun, urat-urat ranteng, saking kunahan hawa nafsu. Dagoan balasan ti aing setan alas, hutang nyawa dibayar nyawa ku aing. Hutang getih dibayar getih. Aing anu rek malesna tah, anu geus modaran ka si Patmi. Japra susumbar harita teh bari awak Patmi ditatangkeup bangun anu nyaah pisan. Si brewok sakedapan mangahuhulang teu lemek teu nyarek nempo kalakuan Japra kitu teh. Sabot Japra jeung si brewok ngahulang, pok Sarkoni teh nyarita. Nganu bener Kang Japra. Sing waras atuh piraku. Ojo Patmi dukikeun ka maot. Kitu cik Sarkoni, bari ini tenan kayaan Patmi anu geus teu walakaya. Teu lila Japra teh nyarita bari ngagolerkeun deui awak Patmi anu geus teu nyawaan. Setan alas, aing ieu mah kudu bener-bener ka guru ya. Ayeuna geus waktuna guru apalin, jeung ngabejakeun sagala rupana anu geus tumiba ka komplotan aing. Boa-boa ieu anu ngabalukarkeun si Patmi perlaya teh. Ku nini-nini anu ka aing narajang tah. Da teu mungkin aya mangkeluk anu bisa nandingan wawasen si Patmi mah. Kitu cenah cek Japra. Sabot Japra lajag-lejeg kitu. Teu sadar kawak sorangan anu can cager akibat kakeunaan tanaga lapisan anu dibalukarkeun ku tajongan Nini Ratmi. Harita Japra rada pupuringisan bari jeung nyekelan dada sorangan. Tina jero dada karasa anu jadi keneg. Teu lila ku dupruk, awak Japra ge ngudupruk bari jeung nahan ka nyeri. Terus Japra teh nyarita dibarengan ku soraan ngosom da dina bibirna geus pinuh ku getih anu kaluar. Koni, aduh, pangnotokeun urat-urat aing ya. Aing engap ya. Buru Koni, karasa ieu dada aing ya. Asa sasakieu, bari pangwakeun cai ramuan wok. Burukeun. Cacap Japra nyarita kitu. Sarkoni harita teh terus notok urat-urat anu aya dina awak Japra. Tak Sarkoni geus ngarti kana naon anu kudu dilakukeun ku manehanana. Sanggeus beres kaciri napas Japra teu ngargoh teuing. Sapada harita tina bibir Japra teh teu ngaleide getih kentel. Gap dicekel ku Sarkoni. Terus awak Japra teh digolerkeun gigireun birong. Teu dilasong cai anu dicekelan ku si brewok teh diasongkeun ka Japra. Cai ramuan keur mulihkeun ka sakitna Japra. Waduh. Kumaha ieu aing wok karek oge sababaraha waktu tah. Kang Japra teh tas patelak. Der deui ayeuna tah. Aya musuh anu geus mateni teu Patmi. Waduh. Ieu mah kudu bener-bener ditanyakeun ka si Pirong tah. Saha mangkelukna anu geus wani-wani nyieun kaonaran ka komplotan urang ieu. Bari jeung Kang Japra tah akibat diamuk ku nini-nini kurang ajar. Awakna can pulih deui sabihara-sabihari. Ngurang teh ayeuna mah wok kudu terima kana nasib. Tong borot ceu Patmi, najan ngurang sorangan oge, pasti bakal manggih maot. Sabot Sarkoni nyarita kitu kadenge si brewok nyarita, anu tita tadi ngahulang mikiran pilampaheun. Bener euy, Sarkoni, aing kudu ngabejaan ka guru ieu mah. Si Japra tatu, ceu Patmi perlaya, si Birong tah can sadar keneh wae. Wah, ieu mah musibah gede, keur komplotan aing. Kitu cek si brewok, bari ngareret ka Sarkoni.
ngadenge si brewok nyarita kitu Sarkoni sakedapan mata bisa nyarita ngahuhulang bingung temangi tungtung pok ngagerentes dina hate Sarkoni. Aduh ari engkeus kumaha ngatunya kudu nama Kang Japra tah anu nyerita teh ulah si brewok komo lamun ngaing anu bebeja ka guru wah pibahayaeun ieu mah ye. Nampo Sarkoni ngahulang kitu pok si brewok teh nyarita. Sarkoni arek sia atawa aing ye anu laporan ka guru teh kitu cek si brewok bari neuteup ka Sarkoni. Hari Sarkoni ngahuhulang teu waka-waka ngajawab kana pananya si brewok keur mikiran kudu kumaha nyapi lampaheun. Lamun arek sia jeung Gramantog bisi kabudangan manten aing mah rumasa ye mibana ilmu ge can sampurna can boga tenaga lapisan anu lumaya ari lain ngan saukur ramuan-ramuan wungkul mah kitu cek si brewok. Cingkang cicing ngolawaka nyarita kitu ngakang kudu ngapal kana sifat jeung adat guru urang sing ngindit ogenan moal bisa Kang moal dipercaya kuduna Kang Japra anu bebejana ka guru urang mah lamun urang anu bebejana mah moal dipercaya geus ayeuna mah lah urang tambahan heula ye si Pirong jeung Kang Japra sakuat tenaga urang supaya bisa jerak-jak deui. Ngadenge Sarkoni nyarita kitu pok deui si brewok teh nyarita. Terus maksud si aku mah tukoni kapan aing tadi geus bebeja yen aing mangan saukur namaan anu tatu teh kuramuan wungkul da ari ku tanaga batin mah aing teh can bisa lamun si Gudawang ka kadek bedog aing sanggup nu kitu mah ari ieu mah kapan tatu di jero aing ampun Sarkoni. Terus ya becus namaan Kang Japra jeung si Biro gelut oge eleh jeung eleh we kabecusan teh paling ge anu geus kataekan ku sia mah lumpat tah sakalumpat lampet komo ayeuna si arek namaan Kang Japra jeung si Biro. Moal becus ieu Sarkoni moal. Sabot si brewok nyarita kitu Sarkoni jeung nangtung maksudna marek nyokot ramuan anu dijieun tadi beurang keur namaan Japra. Teu lagi datang deui bari jeung mawa 2 cangkir anu diisian ku cai ramuan terus diasongkeun ka si brewok bari jeung nyarita. Tempanan tah bikin tuh kayak si Biro sina diteleg ngulah diantep wae sok ngaing ngarek mereka Kang Japra dia sugan we rada leuheung kitu cek Sarkoni bari ngasongkeun ramuan ka si brewok. Gap ku si brewok teh ditampanan terus ditapelkeun kana bibir Birong pok nyarita. Hei Rong geus sadarnya nih oi uyup supaya tere pulih deui tah jag-jag deui sabihara-sabihari lamun kira-kira teu sanggup nyasa kue modar sekalian kan iyalah da ngaesekeun aing ngungkul ieu sia mah Birong kitu hari teh cek si brewok nya si Birong anu kakarang uli siksa sadar teh manehanana maksakeun nguyup cai ramuan anu dibikeun ku si brewok nya sanggeus kitu eta cangkir awi teh digolerkeun gigireun awak Birong pamikir si brewok bisa yang nginum deui geus aya gigireunana ngarasa duanana geus dibere ramuan pok Sarkoni teh nyarita ka si brewok. Wah murang pindahkeun euy layon cek Patmi teh kabeh ditutup kabeh tengah bari jeung urang teh urang bebenah ya kitu cek Sarkoni. Ari si brewok ditalangke terus ngagotong layon Patmi digeserkeun ka belah tengah sanggeus ngarasa merenah trila Japra teh nyarita. Patmi duh teuing Patmi keun aing rek ngabalesna lah da moal sadeui anu geus ngajadikeun maneh perlaya teh ari lain ini anu gelut jeung aing mata anu basa waktu peuting. Sok, geus, ulah waka ingat kadinya. Anu penting awak aing cagerkeun heula ye, jag-jagkeun. Atas engke geus jag-jag mah kumaha aing lah. Anu bakal numpesna tah. Mateni ka jelema anu geus mateni ka di aing. Kitu cek Japra, bari ngareret ka si brewok. Sabot Japra nyarita kitu. Kadenge si Birong humarurung pok nyarita. Patmi ampura agang lain tengah belaan teu sanggup nandingan eta jalma aduh wawasena rohaka pisan edan teh
Sabot si Birong nyarita kitu, Sarkoni ngoreja. Jung ngadiketan ka si Birong anu tadi ngagoler deket layon Patmi. Teu dilapok Sarkoni teu nyarita. Keke heula. Nah patelak jeung saha kapan sababaraha peuting ogenan lancar-lancar saja lin. Awa anu ngahalangan kana lengkah urang teh. Ceuk Sarkoni bari melong harita teh ka si Birong. Si Birong nahan ka nyeri bari jeung humarurung. Meme si Birong ngajawab pananya Sarkoni, pok si brewok teh nyarita. Kun heula kuni kun. Ulah waka-waka titah mikir. Kun sina sadar heula sapinuhna. Bari jeung masih kene ngarasakeun ka nyeri jigana mata. Kitu ceuk si brewok, bari ngareret ka Sarkoni. Ari Sarkoni teu bisa kumaha, sok sanajan dina hatena penasaran. Nah saha jelemana jeung urang mana anu geus patelak jeung Patmi nu ngajadikeun perlaya. Nya sanggeus kitu mah, Sarkoni teh ngoloyong deui ngadeuketan ka Japra, gek diuk terus cicing, bari jeung umar lamunan. Wanci harita tegesnya deka janari. Sasatoan di sarada, sarupaning carit sangkas jangkrik jeung manuk suwit kuncuing. Anu ngahing-hing siga anu nungguan layon Patmi. Sababaraha jam ti harita Japra jeung Birong geus bisa nyarita deui najan can sapinuhna cager. Sabab ku aya tatu dina awakna anu masih kene can normal. Keke dewek jadi panasaran euy. Anu ngabalukarkeun si Patmi perlaya nah sia teh patelak jeung saha tapikeun ka eleh wawasen kitu euy. Kitu pok-pokan Japra nanya ka si Birong. Pok si Birong teh nyarita sok sanajan bari nahan ka nyeri. Dewek oge mimitina mah ngaremehkeun ka eta jajaka teh tah. Ari sugan teh eueuh pangabecus. Sabot aing ngaranjah ka belah kidul, ka belah kulon jeung ka belah wetan. Di lemur eta teh eueuh naon-naon, eueuh nu ngahalangan. Tapi pas aing ngaranjah ka lemur belah kaler, wah, aya mangkeluk anu benar-benar ngunghak euy. Kitu ceuk si Birong. Bari ngaraneg heula nyaritana bangun capek. Atuh Sarkoni teh panasaran kana caritaan Birong pok nanya. Terus kumaha tarong? Sok-sok caritakeun atuh ulah kalah ka ngahulang heula. Dewek jadi penasaran ya. Cicing siana tuh. Dengekeun kumaha lalakonna ieu. Ari sia ngan megatan wae ceritaan batur atuh. Ceuk si brewok ngarasa jengkel ka Sarkoni. Sanggeus ngarenghap heula si Birong teh terus nuluykeun caritanana. Dewek teh lain ngahulang euy. Tapi ngararasakeun tenggelan anu dibalukarkeun ku eta jelema tah. Eta jelema teh anu ngaku ngaranna teh Darman. Malahan mah wawasanana teh waduh lain lumayan euy. Tah didinya teh aing patelak jeung eta lalaki. Teuing elmu naon nu digunakeunana dan nepikeun ka awak aing jeung si Patmi teh kabawa korohakana eta tanaga lalaki. Malahan mah terus susumar sagala. Ngadenge Birong nyebut susumar. Sararea anu aya didinya panasaran. Kitu deui Japra. Pok motong caritaan Birong. Kumaha tah? Susumarna eta jalma teh. Kumaha rong? Sok caritakeun ka aing. Kieu Kang. Garong gelo cenah kitu. Jabirkeun ku sia. Aing ieu anu ngaranna Darman budakna Bapa Wikanta. Aing hayang ngadu ijen wawasen jeung jajadug sia. Jung mantog cenah bejakeun ku aing di dagoan. Kitu cenah eta teh Kang. Sabot Birong nyarita kitu Japra sakedapan mangahuleng. Trilapok ngagerentes dina hatena. Wah, bener pedasat aing teh pasti aya balukarna ieu. Oh, berarti anu patelak jeung si Birong teh eta anakna jelema anu diroga halaku aing basa di kebon jati eta mah teh. Ari dedeganana eta budak teh kasep jangkungnya. Geuning sia apal koni. Sia pernah papangi di mana euy? Cek si Birong bangun panasaran bari ngareret ka Sarkoni. Ari si brewok anu ngajawab caritaan teh
sabab kealaman ku manehanana waktu ngagarong di lemur Campaka pok si brewok teh nyarita. Ari sia rong napoh deui waktu ngaranjah ka lemur anu ngaran lemur Campaka kapan aing geus ngadongengkeun ta ka sia pernah patelak jeung hiji budak lalaki anu kase teu deganana persis kitu pisan anu dibejakeun ku sia bieu. Nah heueuh deh. Sia pernah nyaritakeun yen pernah patelak jeung eta budak lalaki euy. Terus elehnya nempo Birong jeung si brewok keur loba omong kitu pok Japra teh nyarita. Dengekeun ku saria, dengekeun. Aing nyokot hiji kaputusan ieu. Kana naon anu bieu ku si Birong diceritakeun. Kitu deui ku sia brewok. Dengekeun ku saria, aing ek nyarita. Aing kung si patelak jeung nini-nini teh tah anu ngancam ka guru aing. Terus ya Birong, tungtungna eta lalaki teh sarua tah ngancam deui ka urang. Malah mah eta nini-nini teh naha apaleun jurus-jurus anu dipake ku aing anu waktu patelak harita. Anu ngabalukarkeun aing tatu dina jero dada ieu. Anu leuwih heran pikeun aing mah tah naha apaleun ngaran guru aing. Berarti aya kaitanana tah jeung ngaran guru aing. Geus eta hiji tah. Tuntas ku aing diceritakeun. Anu kadua aing boga pirasat anu dipodaran ku aing basa di Kebon Jati teh eta salaku bapana eta pirasat aing mah. Ngadenge caritaan Japra kitu Birong Sarkoni kitu di si brewok ungut-ungutan. Tanda ngarti kana naon anu bieu dicaritakeun ku Japra. Bener pisan jiga nama kitu Kang. Pirasat uing ge. Terus eta nini-nini teh saha atuh? Jeung naha bener eta budak lalaki teh ta bapana anu ditandasa di Kebon Jati teh. Anu aneh mah nepikeun ka apa jurus anu basa dipake teh. Jeung deui heueuh bisa apa ka ngaran guru urang teh si nini peo teh. Dengekeun ku sia, dengekeun ku sia Birong, brewok oge Sarkoni. Aing rek mere papatah. Kitu ceuk Japra. Sakedapan Mas Sarkoni jeung si brewok netep ka Japra. Pada teu nyarita. Teu dilapok Japra teh nuluykeun caritanana. Dengekeun ku saria kabeh. Ayeuna urang ini trumampah nuju ka gunung anu dipake reureuh ku guru urang. Jeung deui omat kudu dibawa eta jasad Patmi teh. Bawa ku sia Sarkoni jeung ku si brewok. Wayahna silih ganti. Da lamun aing seug teu tatu mah dibawa ku aing tah. Sabot Japra nyarita kitu, Sarkoni neuteup kana awak Birong pok nyarita. Ari Kang Birong sanggup henteu lamun lumampah tah nuju ka guru urang. Alah, ulah jadi pikiran diri aing mah sok-sok walah rek iraha inditna. Najan aing modar di perjalanan ogenan aing malah gampang tinggal dikubur we ku saria ulah loba pamikiran. Hayu ceuk si Birong nyarita ka sararea. Nya geus kitu mah Japra teh nangtung bari ngarasakeun awakna anu rada leuheung karasana. Dengekeun ku sia awak. Aing apal adat pangadatan sia. Naon sababna si Birong nyarita kitu. Sia teu sadar basa tadi keur mere nginum ka si Birong. Ulah kitu wok. Jeung dulur paguron mah ulah sok saling dadetkeun. Kudu sahate jeung sapamikiran pokona mah. Taho kadenge ku maneh tah brewok. Kang Japra nyarita kitu teh bener pisan. Ulah saling dadetkeun, aluk mah saling dukung. Pira oge titah merecai ka si Birong. Kalah nyerita kitu puku batur teh keur tatuparna ngarasakeun kenyeri. Dari tambahan ku ceritaan anu teu munasabah ya. Kitu cenah ceuk Sarkoni. Ngabenerkeun kana ceritaan Japra. Waduh, sugana aing can sadar atuh si Birong teh. Anas aing nyarita kitu tadi teh. Heureui kitu malah aing mah teu asup kana hate. Teu aing mah piraku atuh kabalad nepikeun ka nyarita samodel kitu. Lain eta mah, lain serius ieu. Bohong. Ceuk si brewok bari ngareret ka sararea utamana ka si Birong. Geus. Sok saheula nu rek manggul si Patmi tah. Hayu ayeuna keneh urang lumampah nuju ka tempat guru urang. Cacap nyarita kitu. Sarkoni harita tegap kana layon Patmi terus dipanggul. Sanggeus kitu mah Japra teh kaluar ti jero saungna bari teu poho kana kedok anu sok dipake. Teu lila terus nuturkeun jerut sakabeh nu raya di dinya teh ninggalkeun eta wawangunan anu maksudna mah arek nuju ka tempat burukna.
Sanggeus sakabeh kira-kira 10 lengkah ninggalkeun eta wawangunan. Sakilat tina leungeun Japra ngaluarkeun cahaya beureum anu lempeng kana eta wawangunan anu tadina diparake cicing ku maranehna. Teu lila gur eta saung teh jadi kaduru. Kakeunaan ku ajian anu dikaluarkeun tina leungeun Japra. Seuneu ngaduruk saung kaayaan di eta wewengkon teh caang lir kaayaan ti beurang. Saking ku gede-gedena eta seuneu ngaduruk saung. Barang jeung kitu sakabeh satu anu deukeut ka eta saung bubar tatawuran. Kabeh-kabeh lalu loncatan ngarasa reuas sieun ku seuneu anu ngagegedur. Maung pating galaur, bagong pating salegrok, monyet jeung lutung pating calekroh, surili pating jarri. Saking sieuna nempo seuneu anu lab-laban, anu hurung kaluhur katiup ku angin peuting. Ari Japra sabalad-balad geus nempo saung kaduruk mah. Celeng-celeng jorela celeng. Awakna jojorelatan ninggalkeun eta patempatan. Leumpangna Japra sabalad-balad mapai-mapai gawir anu rarumpil mentas wahangan anu longkewang nutur-nutur batu anu taringgul ngasruk-ngasruk reuma anu barala najan dina kaayaan peuting ge teu jadi halangan pikeun maranehna. Anu penting geus hayang nepi ka tujuan, hayang panggih jeung anu jadi guruna. Waktu keur jojorelatan kitu, kadenge anjing anu babaung tarik pisan. Dibarengan ku angin meninggal guru, nutur-nutur ka Japra sabalad-balad. Tangkal kai pating dorok-dok, katebak ku angin. Japra teu malire, kana naon anu keur kajadian satu kangeun maranehanana. Sababaraha jam ti harita, wanci geus ampir janari. Hawa janari karasa tiris, nebakana awak, kasakabeh anu aya di eta patempatan. Reg, Japra teh eureun terus malikeun awakna bari jengpok nyarita. Yah, darengekeun ku sakabeh. Pokona sia ulah milu nyarita, keun aing wungkul anu nyarita mah. Sagalana kumaha ceuk aing. Ceuk Japra harita teh, ngawanti-wanti ka anak buahna. Sanggeus kitu nulikeun leumpangna, ayeuna mah turu lumpatan siga tadi. Sabab kerasa, awak Japra geus leuleus. Keur kitu Pok Sarkoni teh nanya ka Japra. Urang teh arek langsung ka padumukan guru atawa kumaha ieu? Ngatawa ka paguron heula Kang? Ceuk Sarkoni nanya harita teh ka Japra. Hahaha, aing asa kaingetan ku sia Koni. Geus ayeuna mah urang bagi-bagi wae atuh. Sia Sarkoni jeung si Birong bawa eta layon ka paguron, aing jeung si Brewok init ka leuweung pacinan teh. Rek langsung nepungan guru. Tah, lamun kitu pantes pisan. Aing satuju, mending kitu bae. Sanggeus ngarasa dibagi-bagi tugas, Birong jeung Sarkoni kebat ka paguron anu aya di Gunung Rengrang. Ari Japra jeung si Brewok kebat ka leuweung pacinan anu aya di leuweung Bakekotan. Anu maksudna arek ngabejaan guruna yen Patmi teh geus perlaya. Kebat lampahna Japra anu kokolebatan di kilat. Dibarengan ku si Brewok luluncatan nuturkeun satu kangeunana. Dibarung ku hati si Brewok anu keketegan reuas arek nepungan nu jadi guru teh. Sabab kumanehna geus kabayangkeun dina hatena kumaha ngamukna bapana Patmi sakaligus guruna. Kusabab manehna mah geus apal kana adat jeung pasipatanana. Pokona siawok ulah milu nyarita peupeujeuh. Siapan apal sorangan tah kumaha ketakna jeung sifatna abah teh. Kitu ceuk Japra mepelingan ka si Brewok. Ulah aing ngarti kana naon anu dipimaksud. Oge geus apal lah kana sifat guru urang anu sahao kadua gaplok.
Sifatna gulat batu merkedawang sorangan. Geus kabayangkeun we tak ku aing bari kekerot nahan amarah teh. Ari geus keuna kana hiji ciri tah. Hait. Leuheung lamun hait eta tara ngayunkeun pereupna atawa tara nyabok. Cilaka tah lamun tuluy bari jeung nyabok mah. Boga adat pasipatan teh. Asa teu paroksan jeung batur. Geus. Pokona mah bisi jadi kamarang kamanting ka urang duaan. Keur mah eukeur geus teu bisa kabayangkeun tah naon anu bakal kaalaman ku urang. Pasagarana dibejakeun teh komo ngabejakeun yen anu jadi anakna nyaeta Patmi geus perlaya. Daing kumaha akibatna lah. Kitu cek Japra. Nya sanggeus nyarita kitu mah Japra jeung si Brewok teh terus nuluykeun lampahanna deui. Nu dipimaksud hayang geura-geura tepi ka tempat guruna anu aya di leuweung Pacina. Sedengkeun anu aya di Gunung Rengrang mah eta hiji paguron nyaeta tempat paranti ngolah jeung ngalatih murid-muridna pangreurehan komplotan garong-garong. Samemeh ngaranjah lembur teh sok ngayakeun babadamian di eta tempat. Harita wanci geus nyedek ka janari leutik. Halimun anu nutupan leuweung Pacinan karasa nyecepna sumeleket kana sungsum balu. Hawa gunung anu nebakan awak Japra jeung si Brewok karasa mani nyecep. Celeng jurali tles. Awak Japra jeung si Brewok teh ngilas katutupan ku halimun anu aya di pupunclut gunung eta. Terus mapai-mapai gawir anu nungkawing, napak batu taringgul, nanyak gunung anu jangkung manggih jalan mudun terus nurugtu. Sabot keur anteng jojorelatan kitu. Si Brewok bisa ngarasakeun di satu kangeunana aya nu kekolebatan, siga nu keur ngawaskeun kamarenehanana, nuturkeun lengkahna. Teu dilareg, si Brewok teh ngaraneg, pok nyarita ka Japra. Urun heula euy, urun. Ke. Asa beda rasaan aing mah yeuh. Asa aya galaga teu hade euy. Urun heula, urun. Ceuk si Brewok karita nyarita ka Japra. Ari Japra ngadenge kitu reg manehna ge eureun. Terus malih ka si Brewok. Aya naon wak? Kumaha bieu teh? Nya, bieu teh asa anu teu beres ieu. Soalna karasa ieu kana awak. Asa aya nutur-nutur kana lengkah urang. Oh kitu? Bener. Dewek ogenan ngarasakeun euy. Memang asa aya nu nutur-nutur milu kana lengkah urang ieu. Sabot si Brewok jeung Japra nyarita kitu. Gajeleng jurelat les. Sakolepat anu ngagajeleng ka hareupeun si Brewok. Ampir-ampiran si Brewok teh ngejat. Nempo eta jirim anu ngagajeleng bari disada ngagaur tarik pisan. Si Brewok bangun reuwaseun teu dilatih. Japra nyarita dimimitian ku seuri. Jugan aing teh naon wok, na teu apal ingon-ingon abah, pan eta teh ingon-ingon guru urang euy. Si belang anu sok ngajaga guha. Keun we lah. Hayu burukeun. Bisi beurang manten. Kitu ceuk Japra. Ari si Brewok manehna kakara sadar, pok nyarita. Oh, sugan teh lain pangawal abah guru. Memang cepat mi geus sok nyaritakeun. Yen abah teh boga ingon-ingon. Tapi datara nyebutkeun naon-naon anu jadi ingon-ingonna. Baru sakitu gede nanya kangnya. Pohara eta mah teh. Terila kadenge gaur soramau. Ngagaur tarik pisan mantak kimir kadengena. Keur mah eukeur kayaan di jero leuweung. Bari jeung kaayaan eta leuweung teh pinuh ku kakayaan anu jarangkung gede. Oge kai-kaina lolobana geus pinuh dibeulitan ku areuy anu sagede-gede leungeun budak. Kirawan cicarang tihang. Japra jeung si Brewok geus arasup ka jero eta leuweung. Bareng jeung reangna hayam leuweung, cirina wanci peuting geus kaganti ku wanci beurah. Teu lila, balebat hibar ti belah wetan, barasat nyaangan ka saburureun wewengkon eta. Bareng jeung reangna sora manuk anu keur meber jangjang. Dina daun-daun anu dipinuhan ku ibun, ka ciri kecelakna sesa ibun anu murag kaendagkeun ku jangjang manuk. Maninga gurilap lir mutiara.